Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wad daharad dahirin. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kamari parantos rengse panetela anana ilmu nahwu. Patokanana ilmu nahwu nyaeta ilmun yuropu bihi awahiril kalim. Ilmu nahwu teh ilmu buat nganyahokeun pirang-pirang tungtung kalimah. Terus kamari teh rengse patokanana kalam. Kumaha ari patokan kalam teh nyaeta wahwa majtama'a fihi quyudul arba'ah. Artina perkara omongan nu pakumpul dina persyaratan anu opat. Jadi ari ngaran kalam teh kudu kumpul persyaratan anu opat. Tah ayeuna urang nincak kana persyaratan anu opat. Naon wae ari persyaratan anu opat teh? Tah anu disebatkeun ku musonif di dieu dina kitab Al-Jurumiyah al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidu bil wadi teh syarat nyieun kalam teh aya opat. Hiji kudu lapad, dua kudu murakkab, katilu kudu mufid, kaopat kudu wado. Tah naon ari ngaran lapad? Tah ayeuna urang tetelakeun naon ari ngaran lapad. Cek harti asal lapad teh ucapan. Cek harti asal huwa al-labdu lapad teh ucapan gitu nya. Tah urang baca sarahna urang lumpat ka tengah saeutiknya, yakni negaskeun kami saha kami di dieu Kim musonif annal kalama yen sanyanya ngaran kalam teh ingdan nahwiyina dimungguhin pirang-pirang ulama ahli nahwu kabeh huwa ari itu ngaran kalam teh al-labdu kahijina teh kudu lapad ileh tepikeun ka dieu meureun nya hiji kudu lapad murakkab mufid wado. Tah nu kumaha atuh Kim musonif ari ngaran lapad teh mang ari ngaran lapad teh naon? Palabdu. Tah di dieu ditetelakeun ku musonifnya palabdu tah ari ngaran lapad huwa ari itu ngaran lapad as-sautun eta sora as-sautu eta sora al-mustamilu anu ngawengku itu sora ala ba'dil hurufi kana sawarehna pirang-pirang huruf al-hijaiyati anu bangsa hijaiyah. Jadi ari ngaran lapad teh nyaeta sora anu ngawengku kana sawarehna pirang-pirang harap hijaiyah. Harap hijaiyah anu sabaraha hiji? Anu 28 nyaeta naon wae rupana? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, da, ro, zai, sin, sodod, dodo, ago, pako, kala, mana, wahala, aya. Tah kitu. Tah balikan deui nya. Jadi ari ngaran lapad teh sora huwa sautul mustamilu sora anu ngurung ala ba'dil hurufil hijaiyati kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan. Sapertikeun kumaha Kim musonif contona? Amang kumaha contona? Diwartosan ku Kim musonif contona teh ka zaidin sapertikeun lapad zaidun. Oh kitu lapad zaidun. Nah ieu lapad zaidun make disebut lapad, make didamel contoh lapad. Pa innahu ditetelakeun deui ku musonif. Pa innahu dayen sanyanyana itu lapad zaidun sautun eta sora istamalla anu ngawengku itu lapad zaidun teh ala zai netepan kana zai wal yai jeung netepan kana iya wadali jeung kana dal. Jadi eta lapad zaidun pangna disebut lapad, pangna didambel contoh lapad teh ieu lapad zaidun teh terdiri tina sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28. Naon wae harap eja-ejaanna? Di dieu teh aya anu kahiji zai, anu kadua iya, anu katiluna dal. Tah kitu. Janten anu disebut lapad teh sakur-sakur sora anu ngurung kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28 sapertikeun bismi. Tah ieu berarti bismi di dieu teh disebutna lapadnya. Tah bismi, ieu bismi teh lapad.
naon ngurung kana sawarehna harap eja-ejaan 28 naon wae hiji ba. Tah kadua sin nya katilu mim. Tah berarti ieu teh nu disebut lapad kusabab ngurung kana sawarehna harap eja-ejaan anu 28 cik urang balikan deui nya. Tah kanu hoyong nyek screenshot meureun nya hoyong nulis patokanana mangga ke ku abi dipotokeun nya ke di aya dina fotona kantun nulis wae. Tah patokan lapad teh nyaeta perkara omongan anu pakumpul dina janten lapad punten. Janten ari patokan lapad teh nyaeta sora anu ngurung kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28 kade ngurung kana sawarehna nya. Jadi henteu kudu loba teu kudu saeutik, jadi deuk loba dek saeutik asal ngurung kana sawarehna we pirang-pirang huruf eja-ejaan 28 mangka anu kitu disebutna lapad. Contona al-kalamu, tah berarti anu disebut al-kalamu di dieu teh lapad ngurung kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28. Contoh deui seperti lapad Allah, berarti di dieu lapad ngurung kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28. Contoh deui seperti lapad ar-rahman, di dieu lapad nah da ngurung kana sawarehna pirang-pirang huruf eja-ejaan 28. Tah kitu anu disebut lapad kitu nya. Tah urang teraskeun deui dina sarahna nya. Tah urang lumpat deui ka tengah ka dieu saeutik tah kitu. Fa illam yastamil, tah geuningan di pasihan di keterangan ku musannif. Fa illam yastamil, tah lamun mah henteu ngawengku itu sora kana sawarehna pirang-pirang huruf eja-ejaan 28. Tahnya fa illam yastamil ala ba'dil hurufi, tah lamun mah henteu ngawengku itu sora teh kana sawarehna pirang-pirang huruf kasauti tobli sapertikeun sora gendang gitu. Sapertikeun sora gendang kan eta mah henteu ngawengku nya jadi kumaha dang kitu tah. Jadi eta nu teu ngawengku kitu kumaha cenah kitu. Palayu sama tah teu diaranan eta sora gendang lapdon kana lapad. Tah sora gendang lain lapad, ai sora gendang lain lapad da kusabab eta sora gendang mah henteu ngawengku kana sawarehna pirang-pirang harap eja-ejaan 28. Tah berarti anu disebut lapad mah kekeus perkara anu anu ngawengku kana sawarehna harap eja-ejaan 28 tah kitu nya. Berarti sora gendang teu bisa disebut lapad. Sora hayam ayeuna teu bisa disebut lapad kitu nya. Pokona mah sakur-sakur sora anu henteu ngawengku kana huruf hijaiyah eta henteu bisa disebut lapad nya tah kitu. Urang teraskeun deui masih keneh dina masalah lapad keneh nya. Cuman ieu mah rada aya kangge kapayun gitu nya, rada aya masalah mupid saeutik gitu. Cuman masih keneh nyambung keneh kana perkara lapad gitu nya. Tah diteraskeun deui ku musannif fa kharaja tuluy kaluar bil labdi ku kecap lapad. Jadi kaluar tina kecap lapad nu tadinya. Jadi kaluar tina keterangan lapad anu bieu. Naon anu kaluar teh ma perkara kana anu bukti ieu mah mupidan eta mere paedah walam yakun barianan teu bukti naonana labdon lapadna. Jadi kaluar tina kecap lapad naon kaluar teh perkara anu mere paedah barianan teu bukti lapadna. Jadi mun ceuk urang mah perkara anu urang bisa paham gitu nya. Perkara urang bisa paham tapi eueuh lapadna, eueuh bungkeuleukna, eueuh sorana gitulah. Tah nya ceuk ieu mah. Jadi eueuh sorana urang paham tapi eueuh soraan gitu. Paham tapi eueuh soraan kumaha tah. Tah di dieu ditelakeun ku musannif. Kaluar tina kecap lapad teh perkara anu bukti mere paedah barianan teu bukti lapadna gitu. Naon wae amang, naon wae Kang Ki musannif eta teh kal isaroti sapertikeun isarah. Isarah jadi isarah mah kitu ning isarah mah nya kumaha nya jadi kitu teh geuningan. Jadi urang teh paham nama tapi sora eueuh geuningan nya. Sora eueuh lapad eueuh gitu tah.
isarah mah juga gitu seperti isarah gitu muni mah kicepan panaon da juga gitu nih kedip 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 gitu tah gini nya nu karari itu tah isarah tah ieu keluar tina kecap lapad isarah lain lapad kadenya isarah lain lapad wal kitabati jeung pirang-pirang surat pirang-pirang surat ari maksud surat di dieu teh kumahanya jadi kan kadang surat mah jadi sok kadang dibaca teh dina hate gitu nya jadi ku surat jika soal model petunjuk gitulah gitu nya jika petunjuk meureun maksudna mah jadi apal mere paedah mere pemahaman ka urang apal tapi eueuh lapadan gitu secara henteu berlapad henteu bersuara gitu tah seperti isarah tuluy surat tah wal ukudi jeung pirang-pirang kode ukudi di dieu teh ngodean lah lamun ceuk urang mah ngodean di dieu teh kitu teh geuningan lamun ngodean ka kabogoh kumaha gitu nya kicep sabelah gitu tah ieu kode gitu wanasobi tah ieu deui wanasobi teh naon nya eta rada hilap deui bilih aya nu terang sok tulis di kolom komentar ieu nasobi maknana kana naon nya tah ngan ari saemut mah teulah teh di manana teh seperti rambu-rambu karari itu jadi pami teh mah peringatan lah gitu jika makna peringatannya tah peringatan karari itu jadi anu teu bisa disebut lapadnya segitu meureunnya jadi anu teu bisa disebut lapad alias kaluar tina kecap lapad seperti ke isarah pirang-pirang tulisan tuluy di dieu suara motor mending ngaganggunya nyok ngaji tah seperti ke naon ieu teh kode nasobi teh tuluy naon deui nya tadi teh peringatan tah ieu mah keluar tina kecap lapad gitu ya Allah ya Robi meni bolak-balik pala tu sama tah henteu diaranan itu anu kabeh naon anu kabeh teh nyaeta isarah kitabah ukud jeung nasob teh kalaman kana kalam gitu jadi eta mah teu diaranan kana ngaran kalam cek saha ingdan nihati dimungguhin pirang-pirang ulama ahli nahwu gitu tahnya jadi sakitu beres netelakeun ta urang kamari ilmu nahwuna terus ayeuna kamari teh naon deui bab kalamna patokan kalamna terus ayeuna urang netelakeun salah sahiji syarat nyieun kalam nyaeta lapad teh nya tah lapad teh nu kumaha urang wihan deui nyaeta lapad teh wa huwa sautul mustamil wala badil hurufil hijaiyah sora anu ngurung kana sawarena pirang-pirang huruf eja-ejaan 28 contohna seperti lapad jaidun gitu tah lamun mah aya sora tapi henteu ngurung kana sawarena Arab eja-ejaan 28 sepertikeun sora gendang sora monyet sora hayam sora motor tadi tah eta mah teu bisa disebut lapad teu bisa disebut lapad gitu tuluy kaluar tina kecap lapad naon perkara anu mere paedah tapi henteu bukti lapadna gitu perkara teh mere paedah tapi teu bukti lapadna sapertikeun isarah surat kode jeung peringatan meureun gitulah tah eta nu kalaluarnya tina kecap lapad mung dicukupkeun heula meureunnya sakitu tah urang nembe beres bab lapad geuningan ngaos jurumiah teh lami amang hayang dugikeun ka bab hayang dugikeun ka wado unggul ge muhun pangarsa tah ayeuna urang mutolaah deui nya tangkin enjing urang teraskeun deui kana bab murokabna kana patokan murokabna anu kumaha disebut murokab teras urang teraskeun deui kana mupidna anu kumaha nu disebat mupid teras anu kumaha wadona tah anu kumaha nu disebat wado tah pamintos beres ieu syarat anu opat cumpon urang beres ngaos bab kalam urang terang bab kalam teh nu kumaha cumpon persyaratan anu opat teh nu kumaha kalam anu kumaha anu bisa disebat kalam sakitu wae panginten mangnya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.